Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hirup di zaman ayeuna loba pisan gogodana, loba pisan rintanganna, nanjeurkeun hukum agama, nerangkeun hukum ti Gusti, henteu kurang anu nyaci, henteu kurang nu ngabenci, loba pisan nu nyaci maki. Penerangan di mana-mana, nu nerangkeun di mana-mana, nu teu eling di mana-mana, nu ngaruksa hukum merajalela. Meureun kieu tos jamana, zaman nu di akhir zaman, urang kudu ningkatkeun iman, loba eling ka Pangeran. Urang kudu hati-hati nalika ibadah ka Gusti, kudu bareng jeung ridho ati lillahi ta'ala ngan ka Gusti. Ibadah tong kacampuran, hayang dipuji ku ikhwan, hayang dikulian ku ikhwan, ulah sok pibendueun Pangeran. Ibadah tingkatkeun lillah, sangka nu disebarkeun barokah, ulah hayang menang kuah, komo hayang kabeli sawah. Moal barokah papatah, lamun teu sampurna lillah, moal mangpaat eta ilmu, lamun katumpakan ku hawa